nama iya ya. Kada kolot. Kolot ting tapi na peot. Terus lah yuk baik paling lah. Di jengin layangan. Iya cukup lah. Layangan segede imah guys, satu mah lumayan. Terus yang ngeraut udah kemarin aja. Nah yang sorangan baik. Lah. Neng. Asal kenal, batur najana lain. Nya anu kemarin nganter orang teh lain, Mang. Oh, Neng, orang nu kemarin nganter ke Neng. Ajun Neng di mana? Nikulin melah Mang Jakarta Lima ka Bogor Tegablek. Emang Neng jomblo gitu. Mang, emang kunaon gitu. Sarua Neng, age tiba heula josun terus jomblo sabun. Oh, berarti memang ngapain ngamana sabun bae atuh. Neng masak nyahoan bae. Nyaho atuh, Mang. Neng, urang ini Mana? ke tempat nu lebih ngenamin gitu dah. Hayu atuh. Ayo. Dia Arab Allah mang emang ya. Lewat dia eueuh. Jalan teh budak. Nya. Nah, jeung awewe meureun yeuh. Poktina ge. Atuh heula ya awewe jeung awewe geulis mah awewe muncul-muncul yang taina ge. Aing mau peso main layangan sih ya. Naon? Jeung ngahibeurkeun. Emang layang bisa hibar. Otak sia goblok. Terus sing naon geus gede mejing Atuh ajun teuing. mun diadukkeun naik aing. Di duiteun mah Kumaha tah? atuh laut teh lah sih bisa teh nyen laut ieu layanganna. Aing mah bisa ngabeulana, tapi ngaraut teu beguk. Ya teh mending ulas ya. Aing geus ulah ngara awi ka kebon. Anu ngarautna saha? Buradog. Buradog bisa nya na. Bisaeun. Bisa ngalanya maeng mararang ieu mah. Ayo. Hei, Gerbangna heula nya. lah Mang kos kisi gerbang aya di ati. Lamun di biasana perkantoran mah nya nek asup ka kelurahan, kecamatan. Terus tadi harapna biasana aya gerbangan. Kumaha dia memang ya? Ini urang nyangan angin. Hei. Menurut Neng loba anginnya di mana ya? Tah Neng, urang dipnya di dinya bae Neng. Si memang kena naonan, jadi mah kebun. Neng, urang diuk heula. Is dia mang kotor. Biar aku yang umanya. Udah nge, urang gua cara ya. Aha. Kebun cau bae, urang bae cau. Kalau mah kira kali tuh. Di dieu bae ngarautana dari nilai pemandangan. Sawah terbuka bentang luas. Wahai para penghuni. Nah untuk aing ngecabrak mansita sih. Aninya layangan aing lah. Lumayan yang jualin sapoe yang jajan. Kebal amat ya budaknya random cau ka badag arah teu deui ayo. Neng, ya daun cauna. Tah, bener ada neng ulah ngaten. Ini kurang deh. Mau kana tanah. Aduh, nyenengnya. Nikmat. Tuh, awe tutang kurang tuh nang ngabolahan. Sokot bae lah. Cukup batur eta mah. Embat geus. Neng, ari neng jomblo geus kebal can sih. Lumayan kebel sih mah. Neng, urang daek nya. Lah, orang mah daek lah. Jadi daek tah. Atuh tanya kadinya nama. Neng, urang nanya serius yeuh. Atuh orang geus serius, Mang. Soalnya urang nembak cewek berhakali tah ditolak malulu undai. Atuh kan orang kara kenal meureun. Urang mah kusi tang urek yang kusi goceng disebutna josun terus jomblo sabun. Lagi ngomong kok ngemana sabun bae meureun. Neng, urang mah tilok kitu neng. Aing geus Urang mah jelema mana alim di imah ge. anggota 5 monyet meureun sia mah. Lah, teruskeun we jeung neng. Ya lah, lu bagus yeuh. Kalau bae sia batur karunya. Oh. Ayo banyak. Nyapat dua jadi. Ki bisa ngene mah. Kan aya burado. Oh iya.
Wih. Pas aja lemah itu. Tanya. Pas si Moa doang nama itu. Si Moa. Ilo kan si Moa. Atau itu mah gagah ta budak. Wah, kawewe. Tapi terbagus. Oke, iya di kebun. Nah, orang duaan di dinga. Ada curiga aing. Campur kena yuk. Gas ke neng mah. Ayo nyebut. Salahan. Kareng ceng. Aman di dieu mah. Wah, bener anak moa eta mah. Ayo campur kan ya. Salauna. Lembur aing pas itu. Ngomong neng bogo teh ka. Si mama ngomong kos gitu boga kaca teh mah. Asana aya kaca ya. Sama sendal mang ada sendal. sih. Oh lah sendal. Berarti salahan. Oh, ini mah dijadikan nelpon bisanya, nelpon polisi los. Delo dia. Aduh, aing loba reungit aing di dieu sialan. Nah, lah. Reungit segede-gede anak bangkong. Wah. Duh, aing. Awas kebal ka aing tingrak-tingrak ku golok ieu. Cenah. Ayo lah. Cen. Itu. Asik naon. Udah. Aduh, aing nambah nyeri goblok. Udah. Kadang-kadang kayak Hans ya ih. Naon itunya? Dulu kan sean. Bah, banyak burang dia sean. Coba kau yang diilik. Oi, udah kernaon. Ih, kaneng belum. Gerak. Karena jebak. Ngajak mau mojok tuh. Wah, si maling dangdernya. Paling dangdut banget sih ya. Ngejebak anak moa tuh. Saha. Anak moa kan mojok. Ademnya neng ya di dia. Buru-buru adem dak reungit aing di dieu. Ih, jauh mah tengah rasa neng. Mamang tengah rasa geus biasa meureun. Isinya. Di, ngenahan sih nyap memenangannya mah. Boro-boro ngenahan. Anak moa tuh mojok tuh. Anak moa. Heeh. Bisaannya na boga cewek. Tujung naon bisaan dibawa ka kebon sia deui. Atuh kajen teuing aing ge kitu mun boga ge. Pada sia teralaku Jonas jomblongan aja. Bae teh. Ayo samburkeun lah. Ayo lah. Kurang intip. Lu aing sabar lah enggak diberikan nyanang. Ayo balik lah mang geus sore. Ih, kedengeran neng, berang emeja. Sejarah ratu. Ih, kedengeran baheula neng. Ayo sia. Kangaron di doa. Nah sia ulah kabur sia. Itu mah kami ngobrol mang di dieu. Ngobrol di kebon sia. Mesum sinya. Macem. Ya sia. Iya deh. Kek. Ampun. Tapi sia bisaan ceweknya gelis. Ampun. Sedek bae di neng. Atuh mah karena gini aja. Banget kos. Sia. Amplas badag dia. Ayo bae. Gesek aing mah tuh mah. Ya, mana ya yo? Mang kehelak. Kehelak. Banyer. Ampun man. Urang salah man. Ampun man. Salah.